Jing, si Opik euy keur ngayuman. Ah, diganggu ah. Pik, keur naon euy? Ayo, geus hayang gerak-gerak rapi euy. Keur kan rapi kumaha maksudna? Heuh, keur nyieun heurap aing tah satik deui ya palinginan 10 mata deui lah 8 mata meureunna. Jing ieu mah weuteung nya. Heuh, weuteung mah ku aing dijieun oge na teh weuteung. Anu ieu kurang nya, Eta mah nu si gareng. si gareng. Heuh. Si gareng kita ngayuman eta teh. Mah eta si mah tuh? Ah ngahajakeun ulin ka dieu. Ya, cenah ulin wae atuh. Kos lain cetuk usaha atuh sia teh. Ah, eueuh usaha aja. Yo, kawas aing usaha nyeunan heurap aing. Ieu teh kumaha tuh cara nyieunna euy? Nu jiga nu bangga euy. Bangga nya nu kieu mah. Wah, urang mah sakolana ogenan di Nederland, Perancis. Aing guru nyieun nu kieu teh. Lililanana mah di Cilenggor. Urang Cilenggor guru besar urang teh si Sukir ieu teh nyieun heurap teh. Ari kitu di pentas aya kursus ngayuman. Atunya heuh sarua wae di luar negeri ge aya. Nyieun heurap nu kumaha wae bisa aing mah. Dah, kadieun mah. Rumusna, polana wah macam-macam mah kaumuran kamu bangsa maraneh mah. Asa beuki ngambul ya aki-aki teh ngobrol euy. Urang we pang ngajarkeun euy sukana bisa tuh dan ngaheurap. Ngayuman juga kieu aduh. Tah ieu naon ieu anu kieu geuning aya buntutan segala. Bangga lah moal bisa maneh mah hese mah. Ngajedog da padina motong hewe di sagala oprek sia mah. Engke geurang sarowe ah engke ngajedog. Pokona Lah, kadar gadangnya segitu-gitu wae amok-amokan. Angkebatan pisan. si goblok. Mo nya teh mah gedingan amok-amok ku aing di rungkuk sia teh geurang goblok. Yo deleukeun ku aing. Tah, karasa ku sia goblok. Puas, lebok anjing tah. Ku aing diheurap monyet. Kunyuk teh sia teh. Heuh. Ah. Anjing ieu kumaha ieu ieu pajulit ieu. Cing. Kalau biada pisan euy.